Hatur nuhun tos tekan video ieu. Tapi tong hilap tekan tombol subscribe. Keke. Pasti encan dipencet subscribe na sakalian nya lonceng na pencet. Yedak. Hop mau. Sing. Aing amatnya. Yedak. Aing mah terbayang-bayang tak kana si dedehelan keur kamari. Mere ieu lah manehna. Maksudna naon nya merek ieu lah? Aing teu ngarti si ieu merek ieu lah kana aing. Apa tanda cinta, apa tanda lopes ieu merek ieu kana aing nya? Ieu jelema da ngolol-ngolol deui. Di arep-arep be eueuh seta mah. Arti di arep-arep be ngolol huluna. Kemana boa? Aing hate aing mah teu ngarenaheun kieu nya. Aya naon dedehelennya? Teu ngeunaheun hate aing mah nya keur kesel deui. Tambah deui aing teu ngeunaheun deui hate aing. Nangguan KTP gratis bae di balai desa teh kaluar. Balik bae lajuna lah ku kesel-keselna. Ieu ka mana ieu si dedehelennya aing? Baturana lewat-lewat acan ieu baturana ka dieu. Mun emang ku yang dipuan teh kieu ditanya ku aing, bebeneran emang balai dog mun aya mah. Ari si Randy ka mana kitunya? Wah, kamari kita ngalacai tah ngeuseun gentong aing. Sakieu geus jam 15 ngan nongol-nongol hulu seeta puguh aing dek man. Eta mah biasana ge di kebon, coba koin canggengnya ka kebon. Ja itu si Randy kenaon saya tengah ada ngirina candir kalapa. Aing mah kesel nangguan di imah. Yen ewas mosi BCN. Sesapaan dia Randy. Naon neng Helen? Dia kernaon di dia na candir kalapa. Kapan kamari ku aing dia ti tengah lacai ku aing ditungguan bae dia. Astagfirullah, aing poho. Neng Helen, hampir bae ka neng Helen. Aing tadi boga urusan, Tadi nyeun KTP aing di balai desa. Keluar mah henteu KTP na aing kadung sagede gunung. Alasan be dia alasan. Terus kumaha ya aing deuk mandi caing. Jasa kieu geus jam 15 na. Sabodo amat lah, nek pandi nek teudeuk aing keur parusing aing yo. Nya mikiran KTP tadi keluar. Boro-boro inget ka cai aing. Jeung mandi sorangan geng teu mandi acan 3 poe. Oh, jadi dia hayang enggesan jeung aing. Oke, hampura oke ku yang dialakeun cai oh. Geus jeung mani kaburit mah aya ku yang dialakeun cai nya. Aing mau ogah anggesan jeung dia ogah aing mau ogah. Wari aing. Tungguan da ku aing mah aing. Oh. Duh, aing. Pamuan aing neang cai nya. Keur kieu mah boro-boro loba cai jauh si mahal do mah saat meureun garing kobakana ge. Tur aku aing maling kanu batur nya. Maling aing sing kanyahoan aing sing dibaledog dong jeung kayu kopi. Yang ari urang bobogohan geus barapoe sih. Aing mah hayang dong batur da Universari teh ha. Dia karek desa poe hayang Universarian. Aing mah hayang dong batur teh dia romantis aya Universarian. Ngalegeg dia budak lembur ge hayang kikituan. Dia bobogohan jeung aing mah kudu dong budak kota aya Universarian. Ja aing mah hulap eta nurutan budak lembur mah. Ulang tahun gak diceplok doang make tarigu. Ah, dia ngalegeg amat nyen KTP ge gratisan di balai desa. Ulah ganeng-ganeng dia bisikan nyon ku lurah. Barabe mun ka nyon ka lurah mah. Kunci aji cai mana gede masa gede paraon meureun. Paling ku aing caina lah. Kambeuna mah ku aing ieu caina gede ieu doang na ieu. Tapi yang karak manggis selang model kieu. Lepet amat di selang.
cayan sih. Tadi mau cayan. Ya, iya sambungan cai. Buka sahainya. Susu delah kuai ngurut lengan sahayu. Mah buka si Aji doang na ieu. Panggih moal aing kusetannya maling cai. Ke culak cileuk heula aing. Ulah jelema na ge. Pandean we koeng demi neng heran jeung mandi kaburit. Aji, Naon dia? kita nong cai. Usa. Ku bapak dia. Heh, ganggu aing bae sakit keur bobogohan. Oh geus ekuan ditongkeun caina geus degra balik bae ka ditu lah. Yang aing dek nong cai heula nya. Dia melendek nong cai merendek dahar. Hei, imah beneran aing dek nong cai nu kadeuleu ku dia tadi budak leutik tadi nyamperkeun aing tah nong cai. Geus gerak ka ditu dia lah. Geus aing balik heula, bae. Mah. Hih, dia koyo amat kitu cai geura pinuh ember leutik ya. Ku koyo-koyo teunjing. Kabure nu bogana bae aing ieu sing carekanan. Ge caina mah gede ieu, tapi teu nyampe ka imah aing mah aneh ieu kana cai. Ulap amat aing ieu nya teh nongkeun cai saking keur bobogohana. Hah, aing lamun teu kitu aing bisik aja anak durhaka kena ku apa aing. Ah, kuan papai ben jalan satapak ka ditu lah ku aing. Papai kowe sampai ujung imah aing. Eta mesti mau kenaon setan ngadangir tidinya. Si eta si namunan dan cai pantesan teu nyampe-nyampe ka imah aing. Diteangkeun dia kowe mau. Wih. Ke. Ayo naon, Wak? Waduh, dia parah amat. Aing manoong sampai kana huluna ka Cipamasjid. Posina mah ku dia etanya dipecatkeun tidinya. Nya menang saember deh uka izin amat dia ka pangiku aing ge. Bapak aing meneuk mani kurang koser. Oke, hari kitu mah aing hampura ge ka dieu nya ku aing moal petol-petolkeun selang dia. Teu nyaho ieu selang dia aing. Ka aing pokona mah kudu diasupkeun deui eta cai ka selang. Eta geus menang saember kitu aing diasup-asupkeun deui pokona kana selang. Atuh kumaha carana hese Ji dia mah. Oga aing mah moal mere nyawa carana pokona kudu asup deui be eta puluh pinuh kulah aing. Tuh aing carekanan ku si Helen teu mau cai mah kumaha. Atuh eta mah DL derita lo. Geus geura asup-asupkeun bae ku dia aing balik heula aing dahar aing dahar. Ih aing kumaha ieu budak cara naburkeun cai kana jero selang. Si Aji mah aya bae nitahnakan aing. Pasti nama aing dicakanan ku si Dede Helen ka imah teu mawa cai. Lah aing daripada kieu mah mending keneh balik bae ka imah si Helen. Si Randy ke mana gitu kebel amat saya tanggal cai saember doang deh. Nyaho awak geus cara pelaki heman. Datang ka dieu teu mawa cai geura bae saya tak wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menang tadi caina. Aing heman dia geura. Hampura bae Neng Helen aing keur nyambang di nu si Aji di ditu. Kapanggih nyangus tereh pinuh aing emberna. Ku si Aji ditarik cicihkeun deui kana jero selang atuh aing nurut ku aing dicicihkeun kieu. Atuh balik ka imah Helen eueuh lah. Hah? Teu mawa cai. Kuari urang putus. Kuari urang putus. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Tapi jangan lupa tekan tombol Subscribe. Cuan poho loncengna pencet. Yeay.